buta di mana aing kaget di tempat Oko Begalan Patina Arjuna ya palang siang ya lain ieu buta di mana aing kaget ya make rek ngalanyawa sagala dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu duka tajuring di mana semar yawinang Siti bentar Kang Puputra melang kabarudak Kang silaing ditinggalkeun komo dunungan deuleu amuy kantos wa moal teu kitu komo ka putra hai ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut pipaseaeun ai deukeut diomongeun ge jeung urang teh daki jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu duka teh warna semono ngewa ka teh teuing da aing macan aya pasualan jeung batur deuleu ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya sumuhun aing ngaran-ngaran dunya mah heuh da moal lila tempat ulin da asli nama urang tepan urang akhirat nya ujang oh sumuhun kabeh bakal baralik deui kainya ngan gumantung kana amal perbuatanana sabab di ditu aya dua wadah nyaeta tempat nikmat jeung tempat ripuh eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna gumantung kana pagawean yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana eta kabeh eta mah boh nu iman boh nu teu iman duh boa-boa buta teh ka dieu deuleu jang teuning heuh we ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh dek nyangakeun sadaya-daya we cing hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh hei 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 geus eueuh ayeuna mah pengacara maneh geus eueuh pelindung nah dek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution nah rek karuhut si Tompul sok rek ojah ka mana ai geus kieu marek pasrah we sim kuring denun rek pasrah sumarah we ya aing dekirata ieu mah
cing kumaha kirana najan mungkir da geus takdir najan mumpang da geus kadar milik diri bagja awak rek kabur tangtu disusul ngabecir tangtu dimerik rek lompat tangtu diudak tangtu diudak hey 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 strungan anak maneh bakal pae mangga teh teuing hirupna paehna lain nu kuring kuring ka dieu kadunya lain kahayang kuring kuring teu hayang jeung teu mung eta sepuh teh pet dek dikumahakeun kuring heeh kudu kitu atuh kudu soleh pasrah sumara dina panustrunganana sanajan lumpat ngulon ngidul ngetan ngaler oge tetep paeh mar sumuhun atuh da sia lelumpatan nawa kelingas teh denge jelema diudag mau lumpat eta jelema naon sabab lumpat sieun baik dituna nyata sieun paeh biakan mau yang salamet tuh teh eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawin kumaung ditungguan di luhur manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung sedangkeun lamun ngarag-ragkeun maneh ka handap buaya dihandap keur calangap bari lapar ngarag-ragkeun maneh ka handap dihakan buaya naik deui ka luhur maung keur nungguan anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal paeh model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh paeh sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting nyaeta beurit bodas beurit hideung ngan meureun heula paneuri paeh teh tamaneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua jadi lu yang duluan pergi mati oke mangga nyangakeun sadaya-daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlayat saang bulan 14 teu geuneuk teu malekmeuk Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan pek ayeuna mah pek geura tungkul kana jukut geura tanggah ka sadapan pililiankeun dunya dua papasangan Kulon wetan kidu kalir berang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki luhur handap muhun mangga bisi boga hutang kasaha wae keune da aya ajangna keur bayar hutang mas bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papanggih ge kakara bisi aya dosa nu ti heula hampura da puguh jelema kuring oge aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk sabab jelema teh cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran eta buat lepas dek dipuncit ayeuna maneh suul mangga menika kawas becit puyuh daya pedangna ieu uluh waktu syukur heuh pek
Ari butuh mah kusim kuring kalayan bisi kuring hirup tengah ganggu karena hati si lain pek si dari hambatan alah nuhun mah nuhun aing maneng ke bangkena hayang dikulub hayang dibelum ada hayang dipais kumadinya aing geus paeh mah hayang di ruang atau hayang dialungkeun ka laut atau ka leuweung atau hayang diduruk ada hayang di keras atau hayang di air keras di dusan kawas ipiraun kumaha nu hirup kuring mamangga teh teuing atuh cara dialungkeun ka cai da asa ti cai di ruang atuh da asa tina taneuh cenah rek diduruk pek da asa tina seuneu pek dek dikaleuweungkeun heumeureuan kadupak angin asa tina angin ai wujud mah ai maneh hayang ditahlilan kuring mah moal tahlil ai geus paeh mah peke si lain nu hirup nu tahlil mah syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sia mangga cepuku Semar Badranaya di Jamrat punukna nyaeta maksad ditugal jangga moa dicacag wae sumuhun mangga moa dimutilasi moa ai geus paeh mah sumuhun Semar Badranaya watek wantos duduk wong samanea Mangnu satu sing madu trahing kusuma titi singan danawiri trahing dewa kemanusan parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin lajeng miheulaan maneh nyaeta kaluar nyawa na tina ragana nanging ieu nyawa na teu katingalieun ku ieu denawa lingwang muksua salirana lingwang muksua salirana salira muksua sapisan jempe oh api-api papaehan goblok sia bar Semar soak meureun si eta murag jantung mah gitu murag meureun jantungna soak kabeneran aing mah teu maehan lamun kitu carana mar ku aing disetorkeun ka raja aing hampura mar bebas aing moal anu ngaganggu maling layang jamus kalimusada lambang keagungan negara Amarta teh oh ieu maksudna teh supaya ulah diganggu meureun ku aing Gusti Prabu nyangakeun ieu wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran sia Arjuna teuing di mana rag-ragna aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginjem layang jamus kalimusada aing ditaraga dipaok aing sieun dikepung sieun aya ka sieun eta si Bima galak teh hirup jelema teh wah ieu wujud dek di sakuan dek aing Ari Sugan teh lain dek maling layang jamus eta sasaranna nama kurang
awas siap pembalasan gue saha di mana ya sumuhun kurang teh jeung ieu nu di luhur wah kurang boh batara guru boh narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek dipaehan teh aing dugi ka are-are kurang dek ditepungan ku aing ka sawarga sumuhun supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana ya kurang akang lapur bapak dewek di mana ya suka oh suka teruskeun wah kacakung mah kata Tanjung Priuk dan kerambutan oh biasanya bapak mah sok cicing dina ieu dina peti kemas sok nyempot biasa bareng jeung beurit hideung jeung ning biasa sok nyempot teh lah naon urang ka Tumariti saya buah kabur bapak teh ka Tumariti euy saya 15 kalmur oh uluh wilujeng tepangan nu deh bade ngiring ngalangkung sae mangga kumaha upami urang ngobrol heula wah rusuh itu deh sanes guna naon sanes teh hayang ngobrol mangke nya ieu mah sakedap aya naon ngobrol jeung saha we geuning saha geuning jo sugane rek manyer sugane kakak tahu jangan gusku halah kalau kakak sama gua nya atuh sugane atuh urang teh da eueuh acara eta teh jarang nya kapok dinya nyeri wae aing ya dinya nyeri naon loba tim sukses anu ngabobodo ka aing itu akang temah nama jadi we aing katipu sakitu titik memehna mah oh wewe nama rahasna lapur bekayeuna ditungguan teh eueuh sakit itik oh itu itik heuh atuh da hanas putri teh dibeulem pinang teri eueuh deui heuh nya dupi aden teh saha nya ngaran kaula teh Sukma Sajati wah di Yayasan Amalillah bisa eta oge biasa jantan sugane atuh da ulah euy yayasan bergerak nya dari Agustus ningrat kitu geuning heeh eta doakeun ku urang aden teh Sukma Sajati di mana linggih jauh kaula teh Jati Asih jauh Jati Asih teh pungu-pungu kumaha ti Pondok Buntet lain nya pondok nya buntet atuh moal kaange ku Ibu Nunung alah bade ka mana aden teh kaula keur ngalalana mah keur ngalalana Banar Calana ngalalana teh berkelana dupi mang saha kakasih abdilah Rano Karno oke Bupati Tangerang ai eta nu pangker abdi Marsana eta pengen geulis Marsana ada mahasiswa mulih ti mana bade angkat ka mana bade wangsul ka lemur abdi kulantos usaha di Bekasi
naon pakasaban deh ngebengkel ya. Mobil, motor, sepeda sanes ya. Naon kan? Mau mobilan budak Aing ka bengkel. Ayolah. Ngomongna geus ka mana? Di mana linggih teh tebih pisan di Bogor teh Ngulon. William Di Leuwiliang jas hujan jasinga asa heueuh jasinga abdi teh nuju ieu milarian jelema urang milarian jalmi sepuh atau napi murang kali aya disebut kolot datara di baju kawas budak mana wakna teh hideung beungeutna bodas ngaranna Semar naon pangna diteangan eta teh terlibat narkoba di jelema teh coba pas lagi ka kolot teh bandar narkoba teh Semar teh kitu murukana teh naon pangna diteangan teh jari ditewak apa abdi teu Densus 88 tak iya nu tukang penjinak bom bom molotot tim Gagana Wiyati berarti diukur Dupi Aden bade sarua kaula ge keur ngalalana teu menakan jalmi hideung anu ngaranna Semar teu namun jeung si Uti lah nyaeta cukulan melang makanya kosum culik kena teh kitu wah cenah mah diala jantungna jelema teh teh gantung ginjal sok dialaan teh jualan ka kitu kulan jadi kumaha we jelema teh aya mangala duit teh nya bisnis organ tubuh hiji kulan tak kamari ge dia abdi ngacepepeng tiluan ulan diala naonana diala tai ceulina ngomong teh saceplak we lain ka mana we karep ngomongna teh sieu asa nu ngaliwat pi omongan dina otak diomongkeun langsung sak kabeh ai teh kitu teh nyatu aing mah teu kumaha udah halus we halus bersih ada kira-kirana Den abdi tah bakal panggih deui moal jeung jelema eta anu ngaran Semar moal hor nah jog-jog moal teh pupuguh nah pangna moal sabab maneh mah tukang bohong tukang ngawadul bohong naon bohong nya naon bohongna aya ngaran batur dipake ngaran sorangan disumput-sumput maneh hor nah saha ngaran kuring cing jog bohong papanggih ge kakara di dinya jeung di dieu ngaran maneh teh cepot anu tukang dawala olah anjir paranormal dulu murid Mamah Loren mun teh muridna Joko Bodo meureun bener ngaran teh cepot sumuhun teh baheula ge can digenti atuh naon make ngaran batur atuh kitu mah wajar sakitu mah tuh ari Aden teh bade kaula mah rek kasawarga bade kasawarga sugan apal anjeun jalan kasawarga wah moal panggih ku saha nya ku didinya naon sabab tukang bohong naon kaula
tadi kakuring nanyakeun saha ngaran gitu tapi nyaho dirinya eta teh ngabohongan diri sorangan nah atuh nyaho mah make nanyakeun tadi sing pikir ku didinya atuh kitu sos teh kaula mah ngadoja nah maka didoja da lain ti kukur kade besi gelut iya wani ngeuneng gelut oge sok wae ai kana gelut teh saya tahu na karasa cepot kan bisi maneh teh apa bapak maneh teh anu keur diteangan teh ieu pisan naon bapak maneh anu ngaran Semar nu keur diteangan ku maneh teh ieu tah ya ada yang syarek nipu ieu wae loba nu dihipnotis loba nu sadar dihipnotis teh anu sok batuk teu eureun-eureun bronitis atuh teh mah bingung jauh maka jeung aku bapak kuring kumaha maksudna teh kapan anu keur diteteangan ku buta teh ieu tah wujudna mah geus dibawa ku buta tapi eusina ieu buta naon apan tadi teh datang ka hareupeun Arjuna pan aya maneh aya bapa maneh heuh kaula alah nyaho kana perjalanan urang wah heuh bapak urang tah sia mimiti ka hipnotis kade sia kade de relokasi dibikeun ge kan bada dina loketna ge ngan ukur urak urak teh bulu hayam nu diansam ku buta rek dijieun tuma ku buta teh kaula heuh bapak urang tapi amuan heula sampingna da cirina ge bapak urang mah dina samping seungit surga ciri khas di dunya moal aya seungit kajaba ti kastori nyata seungit sawarga sing lamun bener-bener bapak kuring sinjang teh bade diameuan ku abdi oh pek kepercayaan itu kan punten ieu nya sok Allah nepi ka dari tinggi wa demi Allah aing mah swear wah iya mimitina ka hipnotis henteu ieu mah asli bapak aing teh asli halo bapak nanaonan ieu bapak teh bangga buka bapak kasep bohong sia teh pecahkan ka sok euy oke jamban Allah sakit pasien oh tersangka ngening bapak urang nuhun bapak salamet keneh hai wujudna mah dibawa ku buta ai nasib Arjuna jeung Gatotkaca wah pasere-sere jeung angin duka mana ragragna cing ai garwa bapak saha Siti Ragen urang mana urang Sekar Mume ai putra bapak hiji tilu muka hiji maneh muka dua Sidawala muka tilu Gareng padahal sebenarnya mah aya opat jeung si Tukul ampun nya geuning bapak nanaonan ieu bapak kikieuan hayu jak sabab di dunia eueuh balad deui di mana Gatotkaca Arjuna geus eleh geus teu mampu ieu lain buta samanea
Numatak urang kasawarga urang minta tulung ka paman maneh Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Eta teh saderek kitu. Mang maneh teh. Anu jadi raja Triloka teh. Anjir. Berarti bapak urang teh beunghar euy. Geuning urang teh turunan ningrat teh wala. Turunan ningrat, darah biru. Anjir, suka teh darah tinggi anjing. Darah biru. Darah biru. Turunan menak, akang teh padus turunan menak urang teh da wala euy. Karena disebut Dimas oge. Hayo tuturkeun bapak. Urang kasawarga. Nya eta mah teu langkung sapu. Teu langkung sapu mangga teh teuing ira ayeuna. Udah jauh mau tapi ku sabulan urang make kekuatan nyaeta urang make aji sari ning gampang saniat-niate gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing Batara aya kitu bapak teh nya nuhun atuh disangka ning bapak aing teh jespon no 7 dewek lamun dina bintang film sahajing Bruce Lee dewek Bruce Lee hebat ai kuring mas lain kemana we karep sih mah lamun dina imah we hotel ai kuring tung lamun dina bubuahan dewek apel ai kuring ti ucing enggak sih ngomong jeung sia mah pipaseaeun hayu urang ini ka sawarga jak mangga ngiringan ieu namti heula nuhun Pak paingan mah bogoh nya teh we geuning asli nama kasep we iraha abdi rek di salinan kelebar aja Pak nuhun Bapak geuning Bapak teh lain jalmi samanea geus hebat jar ulah nya nu matak ulah dihina ge bapak dewek mah kitu bukan saya kolot aya oeng-oengan di sawarga Maniloka Yesuk masa jati asta jinga dawala langsung ke karaton balik mercukonda nanging Otipati teu aya lajeng ka hiji tempat deui nyaeta tempat anu keur dikunci tapi ku pangawasa jeung ilmu nasmar nyata Yesuk masa jati kunci bisa muka si horeng Otipati Jagatnata keur ngajepepeng duaan ninggalkeun raga badag walah
iya di dia geuning cepot jahat sia paingan diimpleng ka itu ka dieu aing poek lamun teu datang ka dieu dina harti moal pangis ya duaan ngadon ancelengan-ancelengan di dunya make wujud anu lain ari asli na ieu diantep aduh Gusti ngahina naon maksudna ieu cepot hadiah asuk lapar ke sembah kabeh hatur sih moal kene malan sia moal ne malan ya ulem disebut sare lain ieu teh ninggalkeun raga badag ge makhluk teh nya Ruwah nyebutnya aing ruwah oh geuning teu ngarenghap tah diuk pusing rungsing tapi bela sembah kabeh hatur moal ne malan moha naha ieu teh disebut paeh lain tapi ninggalkeun raga badan darah ini sare mati geni ieu or nanaonan ke urang caritakeun kaget kunirahan ningali kaget kunirahan ningali masa jati astra jingga dawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagaloler kurang ajar sia naon ieu teh bapak teh jauh kurang ajar we ieu paman maneh nepi kacul kana kawajiban sudog-dog tinggal iga sudog-dog tinggal bangke meureun maksana bapak apa maneh anu ngalah nyawa bapak di dunia buta teh tah ieu anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh ieu mah keluk nah bapak teh jauh-jauh kai buktina nih kan kaloler keur sare meureun disebut sare da teu ngarenghap jadi ieu teh hartina ninggalkeun raga badag raga lemutna teh nyaeta nyieun deui hiji wujud nu dipake ku manehna buta tah buta teh ieu sinarada ieu gentayangan di dunia meureun kasang tukangna naon hayang layang jamus kalimus sada lambang kagungan negara lain eta pusaka layang jamus pada ngarebutkeun nya euy naon padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nya teh dina amal
usina nyata lambang kagungan negara teh anu dibemetian ku ketuhanan Nu Maha Esa tungtungna keadilan lain dipigawe makalah dipangplang gene gini diungagang gamarna padahal kudu dipigawe usina baingan adil ayeuna teu walatra hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik ke keur nu gede mah adu meh gede duit meureun dina dihukumna oge teh ditoe-toe acan ditempatkeunna oge di tempat anu ngeunah aya nu maling hayam mah sabar ripuh teh dibuligiran di gemrong reungit kumaha nya Pak kieu dah keun dedang ke gaya balitunganana tah mana kitu oge meureun manehna teh teu sanggup jadi pamimpin itu bisa jadi mun kitu mah Pak ai geus sul dog tinggal iga kieu mah sul kana kewajiban tah ayeuna Bapak dek ini deui kadunya maksud dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teu ka dieu balik deui kana wujudna ai maksud Bapak tah di dieu kerajaan kumaneh pake maneh jadi raja Triloka raja nu ngarajaan raja dewa-dewa ge bakal sujud ke maneh lain hayang anjir lain hayang make baju sakiang akang teh tong sok itu teh mah patahan teu baleg naon teh nya Bapak naon lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana da pakaruksak atuh SMP SMA ge abdi mah teu bisa milu paket ngerem mun sadaya milu paket oge nya da pengetahuan ka itu oge ilmu iya syah menang oge da puguh meureun heuh intelektualitas da bakal eueuh ka itu teh berat pertanggungjawabanana ieu mah sakedeung sementara nungguan jurigna datang tangke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieusikeun antep cenah lumpat ka mana manehna ulah gua sanggup sia jadi raja nya ai sakedeung mah teu naon hayang mecakan asal 5 tahun ini Kang tong lila teuing ah 1 tahun setengah we aing asa geus ngasaan widadari we geus jadi raja sehari iya oh jadi abdi jadi raja Bapak tim suksesna kadeah jadi tim suksesna tong sok bobodo batur ngabibita batur nya Bapak ngeunah bakal boga gamelan nya aya abdi ai sugante moal kieu atuh da oh lain mah kagok batur teh dipake kagok borontok ka palang belang aing kagok boborot tak kitu sanggup maneh nya atuh aya kitu mah teh naon ai sementara mah ngan teu bisa lamun aya tekeneun mun aya teu bae dicap jempol teu naon sok we kumaha maneh we nya lah jadi raja dulu lah alah ngan teu bisa mukodimah lamun abdi dititah pidato kumaha Pak mulai rekamannya Bapak anu ngomongna abdi nu sungut wawanana nya sok sanggup teu sanggup sok pindah sok aya dina lumayan 2 poe pake kumaneh wujudna laan pakaianana pake ku abdi rupa moal bisa anger rupa maneh bakal kitu gitu maksudna asupan wujudna
langsung jeung wujud maneh sarana teh nyaeta kudu mepek bayu teh naon ulah ngarenghap 5 menit tahan napas sok bapak ti tukang nu nyaredkeunana siap oke Kelanan bareng atuh silalah karep bener kompak kelanan ulah teh kumaha teh aya abdi ka nu mana pade teh aya 2 heueuh aduh ka mana abdi yeuh dewek raja hah dewek Batara Guru siring narada kumaha teh Pak adi ka adi lanceuk ka lanceuk ai Batara Guru teh adina narada lanceukna jadi abdi wayahna ka narada rambung narada mah kalau teh cumureun sapeleng kah bapak juga pengen kan ulah ada yang kalanceuk ulah kedua cukur-cukur da ulah ngan moal bisa nyebut adi guru paling adi biharja paling adi beuteung mun kaduna teh dewek jadi raja siring narada kuring raja mah dewek jadi cacak wae ngadaguan ambek wae sia mah cacak tengah modal nepi ka perbut kitu kieu we atuh abeh adil mah naon sok mepek bayu teh ulah ngarenghap 5 menit saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu pangheulana abus ka Batara Guru siap oke aing mah tong guru gusu tenang we tong getas harupateun ke bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng mimiti ulah ngarenghap sing kuat siapa tuh hiji ya berarti 4 deui tong ngomong atuh cicing cerita personalna 2 berarti 3 deui 2 deui 4 berarti bakal mawalengkeng 5 wah cingkua berangkat ke hari ayah kemajuan berangkat ke jeung rurat reret sok perketkeun ai hayang boga gamelan mah bari jeung teu boga masa ge cingkuat karek 1 menit sing kuat berakatkan karek 2 menit tapi kang adek-adek gitu lagi ya mau puasa cingkuat atuh maneh teh udah ngap atuh sarua aja tidak modara ieu modari mah puasa ari maneh ai sida walak geuning kuat ye api-api sia ge komo si lain kakak kalau bakar rokok belum betul ya hebat balikan tapi heulaan atuh jalan mamarkeun mah kuat kata cara rangke
Eta mulian. Sadaya-daya ulah hapunten abdi mah dongkapna ka dieu teh kabawakeun ku ieu sanes maksana abdi nyangakeun beuheung tanggar teukeun suku genteng blokeun naon Apa? oh si Dola kemana? Dai, di kamar teh. Di kamar Mas. Oh ya. Ya. Oh, si Dola kemana? Lah, naon? Gimana? Oh iya. Si lain teh? Oh, wah. Yang tunyak tonyok kapan iya mah bapak mah adil tadi sahanu kuat dengar yang hap 5 menit eta dua kabus aya kahayang eueuh kakuatan atuh sia lah naon geus dewek mungah dek peke sorangan silingah dek mah maturan aing teh sudi make rada ada merang meureun geus baju ieu bajakeun kitu batara guru ngukut dewe keur batur pakumaha sok buru-buru ka nya asupan sok buru-buru bapak rek init ngomong peke bapak di dieu abdi nu newak jurig moal kuat awas teh makrenci we sok namanya kakolot sok da kolot geungeunah sok nya asupan aku perlu kasih ibu. Nah, eta omongan si ayah nu kayak gitu. Karaos ya nade. Oh, atuh da geus berpengalaman gitu. Tapi juga hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji asup ini hese teuing sia kudu dipaksa we bedegong na leuwih ti naon wayahna moga nah make baju nu kitu geuning eueuh baju ge ka mana baju ge eueuh kudu diting teh lebar eta geus dipake oh heuh wah Pak Antong iya Pak wayahna nah darek bajuang ieu mah bajuang dek nuntut keadilan itu anu keur apruk-aprukan di dunya soal pakaian bae nya atuh aya kitu ona mah cenah naon atuh sakitu ke di mana jurigna datang ka dieu manehna reuwaseun lain ieu Pak sakti da kudu sakti batara guru mah kitu muhun hayang sakti we sajidu mah teu sakejap nyata heug saciduh mah teu sakejap nyata maneh wah bisa sulap nuhun bisa sulap lah naon wayahna dewa urang calukan saurang mah maksudna urang cenah meuli kartu gaple deungeunah mun aing di dieu keungah permainan mah karena gaple seperti eta sora kudu digenti sok bisa imam tuh kumaha ngagentina dehemkeun di mana geus robah dehem kalima kali ka 4 kali bakal robah ayeuna Pak sok cing sok
tapi no dama kaulanun. Wah anjir wibawaan hebat wibawaan euy wibawaan demi Allah aing mah oh naon rupiah pamaksa dan salira Kangjeng Rama bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala Batara Guru sumuhun guru kade siga salehon Batara Guru guru naon sih teh guru dana setia ngaran tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dalem kaula nun Kangjeng Rama Dewata Cengkar Dewaji lain dewa lagi elah halus ya halus demi Allah halus sok maneh sok papator deh gitu tong tarik teuing atuh tapi lo damal kaula nun bapa unyuk sumangga naon rupiah pancen ti selera panjenengan ku putra pada dilaksanakeun nanging aya cita-cita kaula naon nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawah Candra di muka hoyong digenti ku cai tiis dek dipelakan mujair nila dewa-dewa kabeh cenah turnamen nguseup di kawah Candra di muka tong kalewihan teuing sabodo kawasa ulah kaluwihan teuing bisi kapanggih ke Kakang Nurada Gelo nuhun Adi Wijaya nun Adi Guru gitu ayo tah sakitu bapa rek ngudag jurigna ayeuna mangga wilujeng urang ngajugjug ka karaton balik mercukona balik musyawarah para juata marasa ngajuata permanten bayar robaya kalayan dina waktu ayeuna dewa-dewa calukan urang ngaduk kelereng kemana we karap sia mah anu dewa 442 teuing da geus piheulaan hayu urang tepungan widadari anu 6.000 600 610 eta mah ayat Allah belegung widadari mah 40 abena laras dewa mahnya eta aya 4.440 are hayu atuh urang ngajugjug ka karaton bale mercukona tuna lampah eta kacarios di Guha Sela Bintara nyaeta ieu Sang Prabu Wijarna ka kasumpingan Senopati Sampurasun ya
piatur linggih Kakang Patih Liit. Sihapun tenang lumayan hatur lumayan sangkan jantan kasare seninu jadi atikan ngaragetkan duduluren sariki kudu jeung harti sareng kagreng pikir sameme prapati ati nu awon perlu singkiran ayun-ayunan suta bingah ka kiri-kiri bingah hamar wata suta bingah ka kiri-kiri Prabu Wijarna ka bingah kasumpingan ieu patih nagara nyaeta Kala Nurgeni ngandika Bagya
anu taya papadana syukur bagja kumbayangan anjeun geus bisa datang ka harapan kaula. Coba minta supaya jawaban hasil jeung keuna nyaeta anu dicita-cita berang jeung peuting layang jamu sekali musada rayi kakang cobi-cobi kaula hoyong nguping kumaha riwayat sejarahna hasil eta layang jamu sekali musada susah payah naker susah payah perjuangan anu luar biasa ari si Semar paeh sanes paeh deui ka ieu bangkena tah senang urang mah anu ngaganggu payah hambatan dan di dunia anu dipikasieun dengan si ieu we sorangan dan dina paehna oge kaula nun soak teh soak stres berarti hal buruk rag-rag jantungna atuh da diudag-udag ku kaula capek meureun capek layang jamu sekaligus sada hasil alhamdulillah kaula ngajadikeun Arjuna dongkap ka payuneun Raja Amarta cekeng bade namut layang jamu sekali musada kaula teh bade ulang tahun hoyong ngibakan eta pusaka tuluy caina rek dipake mani tapi api alasan da ieu buktosna tah layang jamu sekali musada teh coba ya bagja bager kaula bakal sampurna lamun kaula geus bener-bener bisa kaaji ieu layang jamu sekali musada nya ngakeun gawe akang teh mung sakitu-kituna bade dibeureum bade dihidang ya berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana kaula sieun tina kalamatanana tina telatna da puguhnya kitu da teu gampang geuning urang mah pertahananana rekep kaya gegep paingan negara na maju da puguh rakyat jeung pamimpinna teh geus manunggal geus sahak jeung sakawajiban geus bersatu kokoh dina kesatuanana dina persatuanana syukur bagja kumbayangan pinasti kasayang dumapara ieu sukma sajati teu kanyoan ti luarna ujug-ujug aya di payuneun ieu raja nyaeta lumebet rancepan ulah kaget tenawa ieu pusaka dicekel deui ku kaula hei saha ieu saha satria bisi anjeun teu apal ka kaula anu ngaran Sukma Sajati saha anjeun tejok ku sampean lajeng ieu Sukma Sajati lebet deui kana ieu wujud Semar Badranaya jadi ketahuan saha entong saha sia mata peda aing teh sok lain rek maehan ka aing nah anjeun teh alah tong api-api sia nyaho aing sia lain aing teh lain mata peda deui
geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin. Hah? Ay, entong ay. Kabina-bina sia syarakah teh. Layang jamu sekali musadar rek dipibana ku sia ieu lain waktuna kurang ajar. Ieu teh pakean di dunya adalah nah saci kaula Semar ya ninggalkeun raga badag sia sok deh lompat ke mana wah kabur hei bahaya kabur woi ya naon gua pakai gumuncak marukana di luhur candi eusi meureun keun antep sia tuna lampah eta kacarios di Batara Guru Narada aya di balik mertukut nah siapa balak opat ditinggal ku balak tilu poho gitu sama poin itu eta catur karena gaple iya sok abus ke siapa balak kosong teh paeh aduh bener kabebeng aing duh balak 5 kabebeng ayeuna urang eureun gapleh urang sapintrong ya tuh kumaha ileng we mana ayeuna congkak teh urang pake deui kumaha urang ulin ka dunya yeuh maksudna kesal urang refreshing urang pesen sepatu roda sakumaha kahyang urang da urang maraja moal nu ngaganggu hayang naon-naon bae oge kieu bae nama kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum belut hari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngarareunah tapi lain selera urang kumaha urang ayeuna mah urang kadunya urang pesen beuleum pedah ya eta menta supaya pangneangankeun jengkol ngora nangka ngora jeung budak ngora urang bawa ka dieu urang barang dahar balak kecerakan urang ka Amarta Pandawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek da moal teu ngagugu di titah dewa magriyu atawa Pandawa piraku teu ngagugu ka urang teh boga hajat di dieu urang onangan para dewa kudu mere cinggel hajat naon urang nyunatan saha urang newak dorna urang sunatan di dieu
benar urang ngonang singa depok si Depok si robot robot mana mitoha Mas Yuning mitoha Neng Nunung urut mereneta gitu Dorna teh urang tina tumpak singa Depok tuluy robot nah harewosan ke deket walungan alungkeun jeung singa-singana saha Dorna moal teu ngeunah seuri urang kitu hiburan mah urang mah duh tingali aya jalma datang ka dieu aya buta anu ngancam Bapak Semar teh ya bener hayu boro-boro kakang kaget tendera haningali kiri-kiri lagi tenera kang haningali ya tingali wujud urang ngarenghap aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun ai saha sampean lalawara teuing datang ka heupeun dewa teu bema teu keramat luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunyuk Raja Ponggawa naon sababna anjeun datang ka heupeun dewa teu nyembah bari jeung teu bebeja teu aya ibarat ti tadina anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka heupeun kaula bari kaula can sasadiaan can mencicak-cak goblok saha ieu naon maneh datang ka dieu teu sopan aya nu ngeusian cahaya saha anjeun budak sakola budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah Batara Guru pek tanyakeun ka Unga Dalang nu kieu mah Batara Guru di mana-mana ge itu aing narada di mana-mana oge cilaka geus aya nu ngeusian tingali itu siapa tuh aing itu tobros dipake naon teh teu apik kitu dipake kasti ku aing dipake lari subuh nyaeta ti kainran langsung ke gentong dipake futsal cilaka dulu kurang ajar aing sabadana Batara Guru mah kunyuk katanya kene ka balarea ka dewa pasti nuduhna Batara Guru teh ka kaula lain ka anjeun lalawara siang ngomong teh hayang sia diciwit ku aing rasakeun aing make aji kemayan bakal diberi aji kemayan bakal leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan ka dieu sia bakal leuleus maneh di hanapeun leungeun aing pek sok
Ari bisa mapek bae dan niraking ka ngawatek aji kemayan dan nira ngawatek aji kemayan modar sia modar seksaha modar ay nah kang teu mati dengar cadas ari nu boga haji kemayan teh saha Batara Guru tah sabenerna mah kaula nu boga haji kemayan teh lain anjeun aing kemayan mah deuleu gablek mah ha kemayan tapi lumayan rasakeun leuleus ya leuleus ya lumayan nih 100-100 tuh HP na cokot kang tuh bisa nge SMS ingat babari nge SMS mah nulisnya dina kertas tuluy nepi ka batur anterkeun atau surat mun eta mah bejakeun SMS ampun Batara Guru sejata lu kaula dina waktu ayeuna rumasa kana dosa perdosaan rumasa kaula teh hayang nyekel hayang jamu sekali musada tapi da geuning kaula teh teu bisa meureun lain milikna Batara Guru urang ngajar atuh lalawara teuing dek ngalawan kaula Batara Guru amin lain Batara Guru jadi garelogi jadi dewa-dewa aduh nah ya dewa-dewa jadi garelo bongan di mimitian kumane ayeuna mah kaula dek init kaleuweung kai-kai dek dituaran dek dijualan aset-aset negara urang gade-gadekeun heuy beungpeung mumpung kapake mumpung keur diuk ge mah geus pangsiun moal geus eureun mah moal aya hakaneun mumpung urang make aji mumpung kumaha sia hoi Kakang Semar ampun Kakang Semar sejata lu kaula teh geuningan ieu aya manuk penguin ka dieu geus sia mentok heureui puguh hileut teh kunyuk sia aya kisikat geranjing Kang Semar ti sawarga manirancan sabab pajarkeun wengket dewa ngukut bueuk geus tong heureuy siapa jadi kepret ke aing taluk sia ampun Kakang Semar naon maksudna rek nyokot layang jamu sekali musada ngadon ngabongohan ti tukang sia kaing hayang nyepeng pusaka layang jamu sono tapi salah carana sia teh
lain gitu carana dulu sok kumaha carana gengsi sia yang silaturahim jeung aing dumeh aing sangsara dumeh aing jelema teu boga aing teh si murayat sia teh mimpin rakyat lamun eueuh rakyatna sia teh rek mimpin cucunguk notorogan sia gengsian hirup teh jadi raja teh unggah adat sok dek ngalawan kumaha kaya aki-aki bucit reu kideung sabab bureuteuna Semar teh lain korai kadut tapi ku ilmu nu matak anjeun tong ngajago ka ieu Semar Bandar Nangka Badranaya kitu sia teh atanapi Semar Lurah kuda Australia geus jang geus teu ore teh jang benar ampunan leres Kakang Semar dai kaula mah diajak ieu ku adi ai teu ngagugu kumaha nya kapaksa we geus jang jang kulit waru angan daru sineuguh lapur euy cake menang bogoh kan aing macan ge keterima gaji lapur mereka bisa jadi orang melapur meureun teuing sok buru-buru sia tubah cageun ayo daya Kang nedahapunten tina sagaro pihak kalepatan tah keur dewek mah aya nilai tambah barokah sabab naon hade si lain jelema menta dihampura ngan aya leuwihna keur dewek leuwih hade jelema nu ngahampura kitu ai kolot pinter pisan euy sagaro patenangan leuwihna we aya we lemes kolot mah nangan leuwihna teh oh ai teh kitu kumaha meureunna puguh sagaro pagenangan leuwihna urang teh ya dirgahayu ya dirgahayu nya anu diulang tahunkeun nyaeta pangarsa Bapak Ayon Syuharis Restuningrat mudah-mudahan panjang yuswana panjang rezekina nya atuh urang sakedap deui nya tamayunan sasi Ramadan mudah-mudahan aya dina kakiatan oge hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-65 dirgahayu Indonesia nya cu permios ti akang sanes teh sono pamitan sanes besenan sanes waktu tiasa patepang deui ieu lalampahan rupina urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tiletik sinebaran sari tutup lawang sigotaka